Assalamualaikum Akang Dulur Badai Sunda. Galuh Kidul masih kegiatan di perkampungannya, suasana kebon. Aduh, wilujeng tuang siang kasadayana hatur anu subscribe. Yang lalaban, iya lapeda samal tarasi lapenda anu liwat. Tah kieu we meureun lah menu di kampung mah nya sederhana, nu penting mah mantap kanjut. Mantap kanjut dulur. sapi ate naon guys mangka salah eta bajing sebulan hampir barang takulon hari idenya anak Ika mah motor ngojakan nyasar tapi ayuna kasih surya Ika itu aya jadi orang-orang oh barang balik jadi tuh barang ngelawan nya da urang tadi tadi cukup mah emang yan itu kemudian dia lah cenah ka mana mana ieu tadi ela berarti ayo dadang mah eueuh mulang ya geus mulang deui tah Ini dia eueuhnya. Adatnya sih hajud geus berarti paneurinya. pasti kembali itu dah tadi yang ketemu Paneurinya ka dia. Jangan ka ditu angkat ikannya.
makan ke sambal mah tempat dia. Itu yang paling sakitnya mah tadi sekali nyama sakit mah cerai teh. Mama yang sederhana. Kok di mah urang nyama. Ya. Makanan pada bukti. Dua kali nih. Itu kemarin nak. Ya kan kemana? Dua kali lebaran tinggal kemarin. Udah nggak asal jauh gua. Biasanya uang marah berpangit. Jauh dah sih. Kalau Sabanta. Kalau hari akhir itu nggak hajuan. Ada, belum parah. tadi biji apa? Sagala suruh pakai cair itu dia nanti. Tidak ayah di tiket ada bola mamung di Japan. Ini katanya cuma dulu. Kan? Air ini punyanya orang tatang. Cek saya itu orang mata ya wanya tuh. Lawatan dia. Oh, itu yang orang jasa sama itu. Datang mah. Budak bayian tatang. Heeh. Kayak si Eta kawin ke saha? Si Tatang Eta. Si ke orang tariti dua orang si Alek, dua orang Kilili. Ada anu pan. Tapi Kayak di kamar itu dengan keren ini. Ayo ke mana ayo ke wawuh. Jangkung. di sekolot. Jangkung. Nah, eta mah. Pancen itu umum dipati. Nah, lain. Nutu mata sunat kaler bapak-bapak. Bapak-bapak ini kan. Bapak-bapak. Lain itu apa? Lain saya datang, sugan awal. Lain. Lain. Laki. Laki. Cuk orang kita Dedok bawa. jangkung badag. Kurang teh nanya. Baji itu sama. Oh, baji teh apa lahnya? Nanyakeun ka teh ini teh nanyakeun. Saha eta ih, aduh kita kenal. Kan motor teh. Pikun. Aya tan gigireun urang rada asing ke wawuh teh di luar. Ada lintuh-lintuh deui. Har eta urang mah puguh wisan. Lain. Wih tadi. Du lintuh. Nah, tuh ada yang pegang. Ada kolot pisan nu pegang mah. Mah anu jangkung gede pokoknya Heeh, gigireun urang cenah teh eta mah. Mikir, urang mah nu geger lagi eta. Orang tanah lungtik orang teh. Tah urang teh Yang orang nu tepat eta dan bari mah aya nu rada budak ngora kolot pisan du. Pegang. Coba urang teh nanyakeun sugan belah beh ulurna nu teu beh ditu teu teu apa deui. Naikeun kamarijan. Mu geus nyaho ceng. Tuh nu harapannya tadi watini teh apa? Cenah gode. Watini ge. bagaimana nya bukan. Wah, sugan urang mana gitu. Nah, kakak eta bae ini. Da keur eta teh ti kawer. Ibunya teh ka orang ngelaksonan dar cok darah mah luwat-liwat teh euy. Dina mah ada teh. Na pisan hideung beureum. Cenah terus tanah nyaho-nyaho sotek bareng datang ge. Pisan. Aya nu rada kolot deui. Jero kolot mah. Itu wawuh teh urang aya dua. Di sekian si Ros harus senang. Apa? Saya teh hilas mah nyaho urang mah. Jika keur di munjul nya anu nyuguhan kopi eta kerajaban. Itu wawuh teh sacit nya. Soalnya teh salakina bi eta lain salakina bi saena Jumar. Oh, anu di urang mah. Nyuguhan kopi ini. Ka urang teh tegas ngapamajikan si Tatang teh keur ngara gak panen nu artaen. Panen tawa. Heeh. Dari sorangan aku suruh ngebot. Kecek aing teh ieu saha. Aing teh kok sorangan sering gitu nih. Ingat, jamak majikan si Tatang.